babut Prangwedani Ginanda Widajebat Kastorilan Sinebaran Sari-Sari Kajabi Tihiang Otipati Jagat Natayu Batara Guru sampun lumungsur saking Keraton Himawat Karaton Kasucian ayeuna parantos aya di Karaton Bale Mercukunda di sarangan Kursi Guarsi Hyu Resi Nerada salaku duta ning sawarga yang Otipati Jagat Nata ngahaturanan lingih putrana ku anjeun nyata Kakasih Anoman Perbansana Suta ti alas kenali sada ti Marcapada tungkul hamari kelutat nyemah nerimang sabda ajrih ningali pamor hyang Otipati Jagat Nata watek wantos Batara Guru dudu wong samanea pranyata prajang Triloka hartosna Tri hartosipun tilu loka alam luhur nyaeta anu kasebat alam maya pada dupi kadua alam madya pada dupi katilu alam Marcapada sadayana ayadina kungkungan kakawasaan Otipati anu dina waktu ieu hyang Otipati nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana pikeun milarian jalan kaluar ku ayana kaharenghengan Marcapada masyarakat Marcapada nuju ngamarudah ku ayana rupi-rupi kajadian anu kaalaman ku masyarakat Marcapada nya hasil panalungtikan yang Otipati Jagat Nata moal aya anu bakat tiasa ngarengsekeun kana ayana kariweuhan jeung kaharenghengan Marcapada teh lintang ti Anoman Perbansana Suta kedah ngalibatkeun diri gawe bareng jeung hyang Otipati Jagat Nata Batara Guru Raja Triloka anu dina waktu ieu sami kempel di Karaton Bale Mercukunda Bale Mercukunda hananging saderengipun ngandika pene-pene Raja Pene Guru bakal Garudani sorak kadahala dia hana hiburan seni suara henge ya saur nira anak panjang sinungki ya sinenging sabda uning ya sabda saur niratan anak panjang sinenging sabda wis mama wala bakti dening asih ya ten
kasih ora katara Nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna street nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus pitengudian nang yang pajeraking sarwarukma renggeng manik narawata di pagelaran Jawi Karaton Bale Mercukonda Jonggring Salaka Sawarga Maniloka yang otipati Batara Guru Resi Narada ngahaturanan lingi Anoman Perbansana Suta di alas kenali Sadamar Capada tungkul hamari keludatnya mah narimang sabda ajrih ningali pamorna lendra watak wantos otipati dudu wong samane sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Kakang Panjin Rada kapayun Kang Adi kaula nun kula mangga nampi Adi alayan unyuk sumangga atuh geuning parantos rawuh ieu nu disaur nu diangkir parantos ngancik nu dianti-anti teh geuning bagea anak gua Anoman Perbansana Suta bagea anak ing kaulan putra Anoman Perbansana Suta nampi kana pembagi alayan ujuk sumangga ngahaturkeun sembah sungkem kohnyuk panjenengan pangresa Ramadewaji Anoman kaulan pujastuti anjeun ditarima kudu leungeun kensa katuh simpen pulungi ati pun deing mastaka nampi rebu nuhun laksa ketika bingan kau nyuk rama ua nuhun man ditarima kuwa kalihna ti eta hapunten tino pihak kalepatan asa alalajrih temenan kaula teh biasana dileuweung manawi ayeuna aya di puseur daya karaton anu sakieu hururung harerangna anu ditaretes ku Intan Rinukmi asa tetegeun manawi kalayan bilih aya anu suudon cenah meureunna monyet asup ka sawarga hapunten we nah tete caritaan teh Anoman heuda sarua ai hate mapan dau da pugu dikersakeun